Tadi nabab kaopatna dina nyaroskeun di damana malaikat maut. Dina hadis lama khalaqallahu ta'ala malakal mauti hujiba anil khalaik bi alfi hujabin atau hijabin. Dina wang mangsana Gusti Allah Ta'ala ngadamel ka malaikat maut ieu teh dihijab, dihalang ti pirang-pirang makhluk ku sajuta hahalang. Jadi jaraknya itu dihijab ku sajuta hijab. Gitu. Adamuhu akbaru minas samawati wal arodina. Badagna ieu malaikat maut leuwih badag tibatan pirang-pirang langit jeung pirang-pirang bumi. Berarti samawat depan 7, hiji 2 sampai 7, ardin geus sarua 7, hiji sampai 7 sampaikeun ka sapatala 7. Da dibandingkeun eta samawat wal ardina tetep jauh masih kene badagan malaikat mah ku badag-badagna. Cirina badag law subba ma'u jami'il bihari wal anhar ala ra'si ma waqa'as minhu qatratun ala radi. Lamun mah dikucurkeun sakabeh cai atau cai sakabeh lautan. Berarti sakabeh lautan lain laut nu aya di dunia bae nya. Termasuk Bahrul Muhit. Itu. Wal anhar pirang-pirang walungan. Termasuk walungan nu 4. Nu pangbadagna pangpanjang di dunia. Bangawane geunya Jaehun, Sehun, Nailun, Furatun, Efrat teu di Irak, Furatun teh. Nah, dikucurkeun sakabeh cai lautan jeung dikucurkeun sakabeh cai walungan nu aya di dunia. Maka mawaqa'as minhu qatratun alal ardi moal aya satetes-tetes acan cai nu bakal murag kana luhur ta. Badag berarti nya. Cik urang ku saseno kana sirah urang aya ngusur teu kahana. Leutik berarti urang. Entong ku saseno geuningan tina ieu we. Urut ku kumaha kene leungeun. Kitukeun tah cak sasiuknya kitukeun kana sirah anggar aya kana beungeut nya. Nah, berarti urang mah leutik. Tapi mah sakabeh lautan. Sakabeh walungan dikucurkeun kana mastakana malaikat maut, maka mawaqa'as minhu qatratun ala adri. Moal aya cai satetes atau sakecna anu bakal murag kana ta? Moal aya.